Bade macam gitu Bapak Hajat ayo kata wis tos nyalse. Mumpung nuju nyals. Alhamdulillah. Ya. Wilujeng kemping kau ka ibu bapak guru atur nuhun. Leres teh. Wilujeng we Mangga ibu anu pantas sayogi. Oke wilujeng nyalikan we tempat calik anu pantas disayogikeun ku Bapak kali Ibu Hajat. Kasangakeun lagu Kosipa. Ayo sepuh Pak Jujun. Bapak besan. Yarno makan kekurangan Asaloli jika bulan ternyukupan mari jeung barang getumpuk di Pagade di aur Bapak besan. Hatur nuhun sepuh Pak Jujun. Aya nu ngabejaan amun butuh kaperluan Asaloli johara rese cukup make KTP Lurutana atangga ka Kosipa. najan mayar unggah poe Asaloli butuh baguma hangge bukan itu kepatito milik mang tahanan anu penting bahane ngejo ayo nyiar nomo kana kakurangan gaji sabulan tenyukupan tunga-tunga budak gade oyo bari je capek hati barang geus numpuk di Pagade. cabut wah jujur memang oke Mantap Pak Jujun.